darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Urang nyaritakeun popoek bae. Ternyata cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kenging ti Kangjeng Nabi horeng zulmah teh aya 5, poek teh aya 5 macam. Haju bisa dicaangan make lampu-lampuna 5. Poek nomor kahiji hubud dunya. Hubud dunya teh poek teh. Mun teu di lampuan teu di caangan abras-abrasan. Jelema nu mantak main judi hubud dunya. Haji teu boga cacaang atuh nyasab. Jelema nu mantak maling lantaran hubud dunya. Lamun teu di caangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit, maling sendal kulit, kabelah ditu nu memaling kulit. Kulit naon bae? Maling hubud dunya. Nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunya. Nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunya. Abras-abrasan lamun teu dicaangan. Nu mantak aya caangna wasraju lahu at-taqwa. Lampuna jang nyaangan hubud dunya adalah sieun ka Allah. Sakitu bae sieun ka Allah teh lampu. Urang dagang hubud dunya ngaranna. Lamun urang dagang na hubud dunya nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan, mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta. Di Lampung eta mah haji kos. KTP-na orang pondok. Atuh lamun dagang karung diopros bae. Masya Allah karim. Eta hubud dunya teh kos gitu. Geus acak-acakan we pokona mah dek digawena nyogok keur digawena loba korupsi eta hubud dunya. Masya Allah poek teh kos gitu teh. Poek we hubud dunya mah termasuk dunia awewe. Lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek teh. Geus poeknya sata mah. Atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin. Buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang Iceupan dijual. Eta pan ngaranna poek eta dogos gitu. Pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya. Poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureun nya. Inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh. Nah, ieu lampuna sieun ka Allah. Lamun geus sieun ka Allah dunya mah dunya bae tapi moal daek maling, dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong, digawe mah digawe bae moal korupsi, dan selanjutnya. Jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun ka Allah selesai hirup. Geus dibat bae pokona. Hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge. Hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah. Teu daek sieun bae ka Allah. Ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP. Ya HP mah eta mah pan kikiran bae kadang-kadang seuri sorangan. Ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba. Eta mah tolol bin goblok sebenarnya mah. Seserian sorangan nu edan tah mah. Eta ngaranna teh sieun ka Allah. Hayu coba. Anu ngabohong napan kuku keur di makula. Ya nu nelepon cenah. Iya. Heuh di jalan cek sakedeung deui. Goblok. Sia diem hayu. Lah kumaha? Atuh eta ngaranna kos kitu teh ya. Teh sieun ka Allah. Masya Allah karim. Tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah, mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah,
mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah. Urang kuli sesuai jeung aturan kuli, urang tani sesuai jeung aturan tani, urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat. Kan ieu teh lobana mah ngajualan ayat. Taju ka dituna atuh ngaranna ge ngajualan ayat nu halal jadi haram, nu haram jadi halal. Eta kiai, lain di dieu mah pusatna. Ya Allah ya Rabb, lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanieun kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat. Lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bank anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah masya teu anakan ieu kunaon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh haram kuari kiai nang tangan ku jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cenah ge aya imam nagara mah teu tenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat. Ih itu kiai mah ayeuna bisa istighfar tolol sia. Nah kan jauh diterima jauh teh istighfarna tak eta kuasieun ka Allah teh hese jasa Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha teh hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma. Urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah. Pendidikan kos kitu teh moal aya di sakolahan moal aya lain ngaleutikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leutik sakola bae moal wau ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri teh nyana geus waueun ka Allah santri atuh waunya nama sebab nu diajina ge atuh bang sebab bab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cenah moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah. Lamun ti leutik dan teu dididik model kos kitu atuh eta timimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwalti di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang. Oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah ieu takwa tah kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid bagahan ngaji
magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadija ngadengekeun ngaji bareng ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu mere dahar lapar ceknya hari ieu mah ye dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeulehan ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti ndek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur genteng bareng dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di dieu deui eueuh pindah deui pasuka 3 ayatna diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masya Allah hararanget daging ayat kemudian tu lauk ayat kemudian terong ayat terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nya inget masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus teu aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol di can puguh ya datang ka isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang manya aing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ye sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mentek asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh si ieu deui bae tah teu jadi nyana tutupkeun deui terus saji keluar ka masjid deui kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentuk maling padahal dalam keayaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng kamane bangunan leuleuseun amat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan ceken encan teh emang teu hayang ngapacan laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan kula itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solehar 12 ya ngan buntutan doang ceng sia bener jangan kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin daek teu kawin
atuh aya ditanya kawin ka kula pasti daek jeung kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar cenah kudu ditanya kawin emang awewe na mana cek deui lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awena pakai cadar teu kadeuleu punyana dileuk we si cadar sakeuna nipun teh ieu besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana besi kitu ai bagus bae make cadar inget gak Habib Lutfi bae aya awewe tiluan gak Habib Lutfi make cadar dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari banget di cadaran tapi ternyata ai ulin ke pantai ulin ke pasar ke mall atuh maning nyadaran hate di cadaran sanajan banget teu make cadar tapi mun diajak ke pantai embung mending eta mun diajak ke mall embung kunaon sia embung atuh teu boga duit aing ke mall tah hebat awewe nu kitu daripada make cadar diajak ke mamana wow malah ngajakan ke salakina kak sekali-sekali kita ke pantai cek salakina tuh di Palu ke tsunami ya ulah sieun ke tsunami mah ya waktu-waktu udah tsunami mah tepen awe blon eta kos gitu hebat memakai cadar teh tapi ditanya ku urang diajak neng urang ke pantai ulah kak pantai mah paranti maksiat wah hebat tah eta neng kurang belanja ke mall lah cukup di dinya bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal kak bener ge urang boga duit mah aing pake ngabangun majelis kak ulah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan kak geus teu kudu di mall-mall tiis tah kan hate ngeunah tuh sia bang semua aya bae ye suuzon rasa kumpa majikan nyana merenya ya Allah tiis kana hatena ya Allah ya Rabbi kak ai kakak ieu bangonna puyangeun amat geura kakak keur ngabangun pondok ya ju atuh pan kurang duitna kakak teh ngadoan can ka polester Masya Allah ai kakak kos boga pamajikan saha bae ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual iya tak jual tak kata iya mah dipamerkeun di lain pameran jang sasa iya mah keur salagi teu butuh ai butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ai pondok teu anggeus ayo teh jualan geus kabeh ke gantian ngeunaheun kadengna tah urang boga pemajikan kos kitu ieu mah pondok teu anggeus bat haju duit teu boga ai praktek tah praktek urang ngomongan pemajikan ongkorong jual bae heula can puguh kabayar guys ini maning pepegatan asana galedeg sing cileger tah icak mama teh cak bawa neng ka dieu datang ieu masalah deuk nanya bae neng ieu daek teu ka lalaki insyaallah abdi mandek nurut baik cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah insyaallah dek ulah cek kita guys haju langsung neangan saksi dua TCC langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing dek dipaling teh saya kira aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelema mana
Masya Allah nyana gedeg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yana. Aduh asup ka dieu nyana luak lieu geus teu salah cek yana turup sajeunu ku aing diangkat ke ieu cek yana. Iya bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu tepati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dina makan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna ditanya ittiqa Allah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairon minu nu leuwih bagus. Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi seubeuh tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kalian imahna tuh tinggal ngeusia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih keindahanna leuwih duaan sabaraha sih kanikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bae kerja jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya sia kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah bo aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos kitu teu loba omong. Tanya ka Haji Pendik mah emang kunaon teu nonton orkes aing teu boga duit tolol boga duit aing nonton lain deui tah kos kitu mah lain deui tah mah da ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah sieun ka Allah ta eta teh jadi cacang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa eta poek ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Ih lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya nu jelasna urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajenting nyundul dosa ka langit nyundul iman nyundul atuh dosa-dosa kakarak sakengkeongan mata-mata dianggap ieu mah nyundul ka langit tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah nya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih eta cacaang tah asa ulang maca eta bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bray ulah kurang sampai sabeting 70 kali 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang haji 350. Ya Allah ieu kumaha ieu mah Gusti masa 70 dibagi 5 350 heran aing mah ngaloba painganan dagangna bangkrut atuh ieu hitunganana. Masya Allah eta 70 bagi eta keur minimal astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi istighfaran ku urang tujukeun
tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata. Astagfirullahalazim Gusti, mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete tah meureunnanan ieu mata teh loba jasa dedeleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti. Sibaran kurang memes sare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kitu kene ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunnanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti. Irung, sungut, leungeun dan sebagainya istighfaran. Urang memeh sare teh beusi teu hudang deui. Beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare. Ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge. Dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh. Maot berarti oyang kabeh. Oyang tah eta kan kos kitu tah. Mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna poek teh al-qabru, kuburan teh poek. Kuburan teh poek teu kumaha poek batuh. Bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tataban. Ya Allah ya Rabb, anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang. Dipoles beungeut 2 jam di hareupeun kaca ge kikian. Miti dibersihan, aju dipoles, aju dihideungan, aju beureum, aju koneng keluar kos parong. Menangnya saya capek, jadi kebanggaan. Isuk pageto, asup ke kuburan, bukakeun, tempelkeun kana taneuh. J, cenah ieu mah jenderal, jenderal tinggal jenderal. Cenah ieu mah kapten tinggal kapten. Cenah ieu presiden tinggal presiden. Tempelkeun. Cenah ieu mah kiai, komo kiai. Bebeskeun habek. Tempelkeun. Cenah ieu mah pedagang karung. Pedagang karung mah maningan ge. Maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu. Tempelkeun banget. Masya Allah garib. Tesaha tatabanan tek korlak. Ya Allah ya Rabbi, bayangkeun ku urang, renungkeun ku urang bakal jasa urang. Ku ari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur, hadiran batur deui, tahlil batur deui, ilaruhi anu. Satu saat ilaruhi Haji Sufendi. Jawab terkajet ku kumaha bakal. Hayu. Renungkeun ku urang bakal urang. Dek teu kumaha poekna atuh. Jasa pira jero kubur. Mantak ceuk Sidina Abu Bakar Siddiq. Nomor katilu poek teh al-qabru, kubur. Beres. Talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin deh, talqin. Mait kan yang hareup ngulon, nu talqinna yang hareup ngetan. Nu mantak yang hareup ngetan kan mapatahan, abeh pahareup-hareup. Secara aklina abeh pahareup-hareup. Nyana yang hareup ngulon, urang disiraheunana berarti nyaharep ngetan. Beres mapatahan doa, ai doa mah urang sarua nyaharep kulon sebab Baitullah na eri kulon. Abdolna tah kos kitu. Besi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nyaharep ngetan. Maitna ngulon kan keur mapatahan. Tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng. Ari masyarakat anu penghadir nangtu seperti etalah Imam Subki nyaritakeun ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu biadil khair wa ala kulli syai'in qadir
kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi, oh pae aing pae aing oh bentar jekal tadi tataba orang bakal seperti itu. Ya Haji Sufendi nyadakan kieu oh kadenge tah urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge urang mah ayana di alam mulki jana di alam barzah kadenge maha kawasa Allah mun pada urang hirup makan teu kadenge tapi lantaran beda alam arwah kadenge mun teu percaya pae ge ya Allah ya Ya Haji Sufendi uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki udah memperhatikan wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla wa idza salaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin Masya Allah poek kuburan ieu mah nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana menang cacaang atuh tapi horenganan aya bakal nunya angan ate wasrajulahu bila ilaha illallah lampuna nunya angan karena poek kuburan dengan membaca la ilaha illallah takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu teka buru-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys dari Inggris assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna enggak saya mah nurut ke kiai caang ngan metetet gitu tuh mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt mah Haji 5 watt abon teh Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae bagon teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap berang teh capek nuka kantor nuka pasar nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare urang kuda mandi wudu tahajud batur kere urang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta makanya angan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud kagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba jasa loba babaturan rame alamatan mall ditanya ke urang ke
Iya saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah iya nu iya ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi nu iya kasep amat kula haji nu iya abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh iya mah saha main serang amat abdi tahajud cek teh tanu nya angan ayeuna teh abdi tahajud nu iya abdi duha ya Allah iya abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pengen Aisyah sah jore amat iya pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya iya bapak pan serem amat atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pantah aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu ya otomatis pan kerjasama jeung satpam ulah kaganggu ya ulah kasinggung maksudna tuh gitu mah gitu bae lana eta jadi batur di jero ya Allah ya Rabbi geus puguh meureun polisi mah anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa ya Allah ya Rabbi komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa bakal babaturan anak kos karar itu di jero cak aja pengen pan unu kasepan nanti ya man cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing sholat lagi hayang kalem ku tetangga sih mah tuh ya Allah ya Rabbi itu jadi kararasep teh Masya Allah bahkan aya nu geus kieu bae tah eta naon eta pamonggol jangan tuh jangan bongol sia kieu amal ya Allah ya Rabbi renungkeun ku urang-urang bakal maot sementara amal bakal bermunculan mengelilingi orang bagus kadele bagus nah karasa ku urang nikmatna di jero kubur jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim ieu di jero kubur geus kapanggih urang Masya Allah kari mantap Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh dia tanya cek malaikat man rabbuka sembarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ieu kakarak mangi jelema ditanya kos aja tilu kali awas yang teu bisa jawab man rabbuka dek man kalimah naon man jipan malaikat bantu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rebuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah bantu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui sia entah aman coba eta Masya Allah karim kunaon eta bisa berani kos gitu lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan coba Haji Pendi misalnya ya ditanya man rabbuka aman kalimah naon ya goblok tuh tanya ka aing emang teu nyaho sia dipiteskeun ku aing sia atunya na ge neuleukeun jana ge ulah saman mana nyana nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana tah iya jadi malaikat gitu gempeur Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah cek malaikat isi tanya tah ulah aing sieun kulantaran tugas PBJ heula pan malaikat ge mun kana Umar punten naon kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya waduh serem ka wali-wali Allah mah serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge aya jelema salat teh cepet jasa Allahu Akbar didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih barang 2 rakaat salat mentana poare ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei Aisyah salat kos kitu aya pepentahan loba jasa teu isin sia galak si dia Umar mah
Kok mau Haji Pendi mah misalnya kapanggih ku Sidang Umar di Tajong. Geus lain di kieu-kieu deui lain di Tajong. Galak Sidang Umar masyaallah. Masa hirupna Al-Faruq bainal haq wal batil. Boro-boro deuleu munkarat. Deuleu salat eueuh itidalan diperhatikeun bae ku Sidang Umar. Geus budak salat mah sakjana. Kajian geus lah. Allah ya Allah. Ji. Kajian geus lah ai menta ablag-ablagan. Cek Sidang Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge nya ge hampir dipecat teh tah eta takos kitu tah jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah lamun encan loba digawe salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji tuh diberi 100 rakaat aing masa mur hirup cek dina moal 20 osok 20 loba teh 10 ya Allah ya mah kuburan poek asana ieu mah kuburan poek ieu mah aduh dua ge hampir hiji dua ge lah urang geus loba tahajud cakuran sajuz dua juz mah tahu maca sholawat tawa zikir kakarak Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum meureun kula ge moal menta ngan kula lantaran dititah besi pajar adigu teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba papete moal loba-loba pamenta sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabah pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atau 2-3 mah supaya aya sakusi loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pang nyomponankeun abeh tentrem ibadah ka Gusti titik beres ieu mah aya salat 2 rakaat ayo minta doa geus kaluhur deui kahandap deui can geusan keneh bae sesugan teh geus naik deui kaluhur masyaallah isi minta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor turun deui hizib ripai tambah deui cak masyarakat woi sia deuk kira eureuna ieu ngadoa loba-loba leuy balikan deui horenganan kubur teh poek masya Allah wasiraju lahu la ilaha illallah jeung tahajud bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis urang nanya ka malaikat isi tiis amat oh ieu teh sodakoh mah sodakoh naon kipas teh nu di masjid masya Allah Bu, mun harita kula meureun sodaqah asetis jasa makana aya Haji Pendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid dibalikeun batur mah sodaqah kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan aku panas bari ge loba di kamarna kipas ambal aya tak ieu tiis sodaqah ka fakir miskin tiis sebabna pernah niiskeun hate di dunia saat batur panas Assalamualaikum hukum sanan sia aduh kula encan dahar geus 2 poe sanunita tuh jadi bloon kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia cak nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita ai deui tah isuk mah datang Waalaikum salam enon cak Haji Pendi teh kula lapar di kamar dengekeun jelema mah kudu daek digawe sebab lamun teu digawe teu bukti sia lapar takos gitu makanya digawe pan jelema kos gitu mah lain butuh ceramah butuh ge sangu nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan ieu potonganna tolol coba ge ka Haji Khoer Waalaikumsalam naon kula lapar ti kamari cukup teh saboboko sabaraha urang sia ieu teh saboboko tah tanya lauk-laukna tah jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah sakjana mudah-mudahan Haji Khoer bisa kawin deui kadenge ku pamajikanna
tuh kan jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun Masya Allah Karim jelema keur kasulitan bantuan kurang ku tanaga mun butuhan tanaga jelema keur panas hatena butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis jelema butuh bantuan sanggup dibantuan kurang tiis hatena kabantuan bakal rap di jero kuburan tiis cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sodaqoh bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis Masya Allah Karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak lu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tak waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus soleh amal-amal soleh bakalnya angan urang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang sirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al-yakin lampu adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin kana diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan yangan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah teh mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salatna teu husu ulama lamun cara sombong mengaji mending can curang husu sakungkang saumur hirup pasti sholat dan orang khusyuk. Oh. Sebab kan lain lirikan mata nu khusyuk kadeuleu. Tingkah jelema nu sok khusyuk kan kadeuleu. Ayat wah kabehan. Geulana sorangan bae geulana. Ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda. Ayat tanda jelema nu sakusu jelema nu teu kusu teh ayat tandaan eta mah kajeun temen nu nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu khusu kadang-kadang nu bodoh khusu model mantak almarhum abah pernah mapag hiji jelema di papag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih sholatna khusyuk banyak sih eta khusyuk kula pernah ngabuktikeun coba khusyuk tante nyana sholatlah di gigireunnya taraweh coba bener kadeuleu lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener khusyuk aya tah datang haji pengen didatang teu di papa gua aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon ceukna
aya lah ieu keur carita yakin teh pamere Allah ngan lolobana mah nu boga ilmu yakin mah nu bodoh mah carang tapi kadang aya nu boga ilmu teh yakin tapi nu bodoh yakin sejarahna ulah kudu jauh-jauh di para wali Allah di zaman kula keur leutik aya jelema pindahan ti Tanjung Priuk kemudian bebeja ka Abah menta wiridan sholawat dibere bodoh jelemana teu bisa maca Quran urut di Tanjung Priuk kemudian dibere maca sholawat sabaraha macana lamun sakurang-kurangna teh salat 11 ngan lamun kuat mah hayu bae 4444 saminggu bakal lamun kuat sapoe diwiridkeun munyana sapoe teh 1000 kadang-kadang 2000 terus kabelah dina asal maca sholawat ceurik asal maca sholawat rembes asal maca sholawat ceurik kabelah dina ditanya tah ku abah teh kunaon ieu Pak Haji lamun maca sholawat sih kok rembes dari perasaan ayah cekana Kangjeng Nabi isi ka Kangjeng bodoh jelema teh bisa maca Quran Masya Allah bahkan pernah mimpi ka panggih Kangjeng Nabi kan urang mah ieu sakitu ge dikiaikeun ku batur mana dibuya-buya hese dek kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi teh jeung kunti anak siapa sok juga aku sorangan atuh deuk kumaha jeung teu kuntina atuh deuk sarena ge teu wudu heula beuh komo pamajikan geus nangkarak mah teu babanyo deui datang ceklak bae terus aku mah naik kuda deuk kumaha ngimpina atuh. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah popoek lu 5 cacaang nageh 5 gambaran-gambaranana sanajan singkat panjang mendongeng hiji-hijina jang gambaran renunganana urang ge bakal maot setelah maot ditaringgalkeun kapan ku dulur urang ku tatangga urang sorangan di jero sempit poek pasti tetapi ternyata di luar dugaan moal Kangjeng Nabi ngada wasi kobrahu Gusti muga ngajembarkeun ngalegakeun berarti aya nu lega di kuburanana nawir qalbahu kobrahu berarti kan anu caang jam moal pati-pati Kangjeng Nabi ngadoakeun kitu lamun teu nya caang kuburanana nya lega kuburanana horeng tergantung amal ibadah moal kebal deui urang ge sarua sieun lamun urang nyaritakeun falu sakaligus berjamaah maot kumaha mun isuk mun pageto minggu hareup datang paeh ka urang ndek lumpat ka mana urang moal bisa eueuh jang lumpat hiji be bebekelan nu loba sakitu be ulah nyaritakeun presiden calon presiden sa puyeng nu kos kitu puyeng ke mangan gontok-gontokan teh kudu geus kumaha engke bae lah ja asup ka TPS ge henteu dikumahakeun urang geus dicolok-colok ku urang memeh nyolok itu nu di imah bae heula colokan ku urang beres geus lah geus problem teh mah geus geus deuk saha urang mah kieu-kieu bae abi tenang pikiran urang ieu urang mah hayang bisa ibadah ka Gusti Allah mantep mun aku mun isuk maot tah nu di pikiran teh kos kitu kecuali cek jadi lamun aju dibere duit atuh lain deui geus bere duit banyana mah tuh lain kos kieu tingkahna ge ieu mantap kos kieu can dibere duit iya mun geus bere duit lamun dibere duit aju didahar jadi darah daging begitu wau ka Gusti Allah sakieu ge urang diicip-icip dipilih-pilih hese wau ka Allah komo lamun ngadahar sambarangan mantap dideleu ku mata hati heula ieu besi ngahalangan ka Gusti Allah rempan ngeunah mangeunah ieu kadahar teh jadi hahalang apa henteu renungan-renungan eta teh hanya orang-orang anu hayang dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala malam ieu kabeh urang hadir caina bubuahanana naon gitu kuehna disadiakeun urang nu ngadaharna ganjarana jang almarhum urang zikirna baca Qur'anna ngaji tadi teh ngaji kalam-kalam sahabat ti dituna ti Kangjeng Nabi disejak ku urang ganjarana jang almarhumah Ibu Haja Arfa sakabehna
kahadean keluarga urang nage nyumbang doa nu bisa dibikin ka anjeunna iwal ti urang ngadoakeun Allahumma ighfir laha amin warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al qabraha ya Allah raudhatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hufratan min hufarin niran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakumaha tadi hiji mudah-mudahan anjeunna masa kumaha nu kurang didoakeun tadi keluarga mudah-mudahan dipasihan sabar jeung tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala urang anu menghadapi maut kabehan mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah sakitu bae ala kadar pihatur disimkuring kapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngararaji we teh malah tembang wakaf mah teu meunang disalahgunakeun sakali wakaf tetep wakaf al waqfu ala ma syarratahul waqif. Jadi kumaha iqrar awalna jang wakaf naon kadieuna teu meunang disalahgunakeun sebab geus eueuh nu bogana Allah subhanahu sulah kabita wakaf nu Allah tinggal dipasinikeun eta mah barang aya tanah namaning dijual pakai meuli mobil kurang abeh ka neraka nangeunaheun ya daripada ceritan gitu ke hulu ka neraka syukur henteu ya jadi badikan dicoba dirapihan wakaf. Ye hiji pasol rek nerangkeun jinayah naroki jinayah teh penganiayaan si Roki nyin zolim si Rokik teh sifat hamba manusia teh aya nu merdeka cara urang aya anu kasifatan kurokik hamba lantaran tatadina dijadikeun boyongan perang teu dimerdekakeun anak baranakan kabeh eta adalah rokik abid menang dijual belikeun padahal manusia di urang madongeng-dongeng hamba abid rokik ege bujang di urang ngabujang di si engkoh ngabujang di si encih na teu boga salaki tapi reuneuh barang boga bujang si eta bagus tah si bujang jadi telak berarti digawean luar jero kunyana iya ge bujang ngabujang di singkoh ngabujang di sinci ngabujang di sincek lain abid di orang ngabujang jadi pada dasarna eueuh hamba eueuh abid eueuh rokik di Indonesia khususna umumna di berbagai negara geus hampir aya ge patali jeung nagara urang merdeka tapi lamun negara dijajah ngaranna negara teu merdeka cara keur ieu urang dijajah ku Belanda
Carita makolot urang Bapak kolot urang carita bapana Bapak kolot urang uyut bapana uyut terus kalau itu dongengna dongeng dijajah aya serangan urang boga sawah urang nu ngagawean tapi hasilna kudu setor kanu ngajajah orang boga imah kudu dicatet di kanyahokeun kudu ngajajah boga naon bae harta benda ieu kudu hasilna distorkeun kana jadi urang nu digawe nyana anu ngaraup hasil teu merdeka dengan gigi bangsa Indonesia dari berbagai lapisan timimiti nuletik datang kanu gede kiai ustad santri terutama diharap memperjuangkan kemerdekaan eta terus saeutik jol Bung Karno nu cerdas otakna bergaul jeung berbagai tokoh masyarakat terutamanya ngadeukeutan para kiai-kiai terus diolah alhamdulillah belenggu penjajahan pada tanggal 14 atau 17 baris ente sia kamari tanggal 17 Agustus 45 berkibarlah bendera merah putih tertanda merdeka baraliklah nyana ka nagarana ya alhamdulillah Bung Karno lah jadi presiden Bung Karno kabelah diana terus istimewa Indonesia di muka dunia. Waduh luar biasa dengan kecerdasan Bung Karno. Digantilah ku Pak Harto kudeta. Panjang dongeng nama Pak Harto sabaraha tahun kala jadi presiden. Nu urang karasa tican jembutan datang ke jembutan jadi berarti poara itu jadi presiden kebel jadi presiden datang ke oyak-oyakan negara di penghujung rada rapih niatan Pak Harto mengembalikan perekonomian nu tadina ngiblat ke Eropa jeung Amerika nyana ndek beralih ke Timur Tengah sehubungan banyak dirugikan bangsa Indonesia ngan etakan negara dirahasiakeun artina dirugikeun arijang negara hanya sekian persen tapi dibawa ke negara itu sekitu persen dirahasiakeun maka kunjunganlah ke Misra amis di jero ka Mekah nyana biasa kadeuleu ku urang asup nyana ka Baitullah ketika di Mesir bangsa Indonesia geus disetting reformasi can balik ke Indonesia nyana geus menyerahkan negara mudah-mudahan jeung ieu negara bisa lebih bagus pilihlah nu paling pinter di Indonesia Habibi kakarag saminggu negara coplok hiji bahaya ya akhirnya ganti kembali datang ke Kiwari
Jadi pada dasarnya ku Pak Hartoga geus dijelaskeun negara orang cuma bahasa merdeka. Tetapi orang tetap dijajah. Komo ayeuna politik orang dijajah, ekonomi manggeus 155%. Mulu amat geus kitu we pokona mah dijajah orang. Datang ke aneh balanja the cash teh bisa. Eta ngaranna dijajah orang ku muamalah Yahudi jeung Nasrani. Sigana urang nu dagang baheula aya Matahari, sigana urang nu dagang aya Indomaret, sigana urang nu dagang aya dan lain-lain. Padahal dikendalikeun lah ku Amerika. Makin ka dieu terus makin kos kieu pedagang-pedagang leutik mah atuh geus encan dibuka secara lebar tentang perekonomian geus koski informasi nu pohara. Jadi orang teu bisa semena-mena hirup di negara nu merdeka, hakikat nama dijajah. Ai jelema nama merdeka ngan negara tetap dijajah. Dilepaskeun ku Pak Harto di penghujung tetapi bangsa teu paham. Cuman memang temenang diberi pemahaman saat datang ke ayeuna keaslian negara temenang dibeja-bejakeun. Mentak mun aya nu ngabocorkeun rahasia negara tembak tempat. Cilaka ieu. Naon sebab mengarah kana peperangan. Mun dibejakeun rahasia-rahasia negara, urang bakal muringkak bulu jembut. Bahayang ke kadituna bisa neangan sasaran tembak. Mentak ieu bahaya ieu geus diantep. Aya salah saurang di negara nu bangun nyaho tentang minyak, tentang APBD, tentang anu tembak, bae racun. Jadi berarti negara teh jahat. Kejahatan negara leuwih jahat tibatan kejahatan kriminal. Tibatan kejahatan maling sorangan paling komplotanna 10. Tapi kejahatan negara mah atuh sanasional. KRT kabawa. Jadi kejahatan teh wah lamun dicaritakeun kejahatan kudu nyaho. Aya urang waktu teh jauh sakikieu da bae. Mentak geus bae urang mah teu kudu nyaho, asal urang mah beteung jembluk, seubeuh beteung ngeunah sare, bisa dahar, bisa salat, bisa ngaji geus. Sakitu mah. Da kumaha ade atuh. Da kumaha deui perjuangkeun kumaha geus boga settingan negara. Kitulah di negara anu teu merdeka. Jadi kuari orang hidup Indonesia merdeka, bohong. Hanya beberapa tahun merdeka. Kalau tura geus ngaromong baheulang kemah dijajah deui. Siangan dijajahna melalui politik. Wah. Politik orang Islam lain, demokrasi lain. Tepuguh kumahanyana bae nu utar atur politik. Triweuh urang nyaritakeun perpolitikan mah lantaran diakurkeun jeung demokrasi takur, diakurkeun jeung Al-Qur'an takur, komunis lain. Ai ngomong mah demokrasi HAM. Eta kos kitu. Padahal mah jang neangan kesempatan keuntungan jang nyana nu utar atuh. Geus pokona mah urang mah kuari ngadeketkeun diri ka Gusti Allah, perbaiki ibadah urang secara zahir jeung secara batin. Ke kanyahoanana mah setelah urang maut.
konyaon pisan engke sabada kiamat. Mana nu mawa amal bagus jeung mana nu mawa amal goreng ke bakal kanyawan. Mana nu bener-bener dek urusan rakyat jeung mana nu bener-bener dek dipura ya. Ke kayahoana nama ketika disidang di Rabbul Jalil bari dipersilahkeun ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Terus para dai, para ulama, para ustad, tokoh-tokoh agama nyaritakeun tentang kiamat, hisab, jembatan. Terus dicarita-caritakeun. Kabelah dieuna nu korupsi ge nyaritakeun jembatan Shiratal Mustaqim. Nu maling di negara ge hati-hati saudara-saudara, nanti di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan korupsi ya. Padahal nyana. Tak kewa kos kitu tak bakal datang. Ya Allah, tama okos dokter. Hati-hati apa ya. Ini harus dijaga baik-baik, jangan merokok ya. Ayeuna katukangeun praktek ngarokok. Kadang ku pasien, itu dokter urang ngarokok, bolon. Ieu geus sarua. DPR ngomong hati-hati. Ya, cek gandat ya. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Kitu kene PNS ngomong, tokoh di gubernuran. Di luhur ti punclot. Menterian ngomong sarua bae rame nyana nu ngomong korupsi, nyana nu ngomong hati-hati, nyana anu ngalakukeun. Jadi urang mun ngomong jeung nyararana pinteran nyana, jaritakeun korupsi orang nyana. Eta aju cek jana nanti di akhirat ini bagaimana kata jadi. Waduh, siksaannya luar biasa. Puguh hulu sia. Gadak jelema kuari teu daekeun ngadengekeun. Aneh, lurah ngomong teu didengekeun, camat ngomong teu didengekeun. Pemerintahan asal geus ngomong bae di mulu dan teu didengekeun aya naon sih di tubuh pemerintah. Ku serempak amat ti Sabang sampai Merauke kos karitu, meureun ku gede bohong najasa. Paseh ku pasehna, hadis ku hadisna. Aya teh camat rapi ngomongna, wih hadis teh ge pohara. Tapi tetep bae nu ngadengekeunna bool. Malah dihitutan. Kula ge sok sedih, negara jadi kos kieu heran. Pugu kiai ge asal geus asup Golkar teh didarengekeun. Atuh kobonyana biangna. Kiai be kiai. Ieu macam hiburan be kiai ieu je. Mun kadengekeun ku kiai na pan sedih eta urang. Anggap hiburan berarti jangan topeng berarti. Ya Allah, asal geus asup ka Golkar we kiai atuh geus jatuh ketiban lain tangga deui mah, ketiban pohon beringin. Adena cenah aing mah PDI. Atuh PDI deui kagak adil sia. Bangun FPD teh aing mah PDI. Buas akur bae. Tapakuran gerak kurang, kula sok napakuran. Oh, berarti aya dina tempat musalah nyana teu dakwah. Itu masalah suka Golkar ke kiai, Golkar mawadah asalnya na dakwah di jero partaina. Asupnyana ka PDI ulah nuturkeun aturan nu salah, nyana dakwah. Salah nih. Mari kita rame-rame sembelih ini. Sapinya kita potong. Udah gitu ya, tekan larut. Di Golkar larut. Cek Allah aing titipan aing nitipan ilmu sia aju asup ka Golkar ka ajeun. Aing geus mere porsi ka sia dakwah sia didinya. Waduh, kumio eleh. Mio Masya Allah, Quran leeh kumio. Akibatnya ya kok segitu. Mendak asal kiai asup ka partai baik, haju baik.
hiburan Bayu komo lurah komo camat asal camat naik sakumaha ngepung puluh nah ini maksudnya introspeksi aya naon di tubuh pemerintah berarti kan gus gedebul jasa tapi teu kabeh kitu aya lurah nu bagus anu malah mah diperhatikeun ku masyarakat aya camat nu bagus bahkan jadi wali camat nikahkeun anakna tuh gitu kayak di pemerintah ya berenang naik 100 hiji bata wali 500 hiji ayalah tuh bagus lah hiji bener-bener ada sieun ka Allah ayah ngan teu daya teu upaya ayo badek nyaritakeun harta tentang penganiayaan rokik ya ne Habib teman tegejekul lagi mah sakadar dongeng syariat cerita agama malu jinayatil abdi ta'alaku birokobatihi harta jinaya abid eta patali kana sifat karokobahan kaabidan nu mendek patali kana kaabidan lantaran atu abid nage kapan teu berdiri sendiri di bawah naungan sayyid atu komo harta ketika abid menganiaya batur Zaid milik Umar berarti ki Zaid abid ki Umar geus ki Umar ngaranna Sayyidna Gusti bosna geus ki Zaid budakna kuari Zaid menganiaya kan nyana diadili tetep kena hukum kisos tah eta harta abid termasuk abidna nu jadi harta pengrusakanana patali kana sifat karokobahanana jadi berarti atuh teu bisa kukumaha abid mah tergantung sayyidna maka atu wali sayyidihi bai'ulah wa pida'u menang ka sayyidna ngajual abid kugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung emboh mal karti kajen hukum lagi moal kajen hukum lagi sebab kula ge teu karti eta dongeng kos kitu ta dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tahpan eta Ki Zaid kena sanksi etakan sanksi natea diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku teu hade bisa dijual untuk jinayah penganiayaanana jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsyha tuh kan kos gitu ungguk-ungguk kan bener di mana
gitu bae geus teh fil qadim biar sia nurutkeun cegal qadim bahasana biar sia dengan ngembohan jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik harga terendah bayarkan untuk jinayat ternyata kurang biar siha embohan pembayaran jinayat ajeun lah ngarti ge ajeun antak ieu mah bebas dek hees misalna kabehan reup jeung kula-kulana lah pokona hees bahasa ya gaji teu kapake jeung eueuh jadi masa kadar koleksi ilmu ngan jadi ganjaran kos kitu horegan kos kitu urang lamun ningali peperangan Palestina ieu geus sabaraha ribu nu ditawan tawanan Gaza disebutna eta kampung kelahiran Imam Syafi'i Gaza bari Gaza kepedulian bangsa kepedulian negara anu akur negara anu akur kuari agamana mana kuari nu peduli terhadap serangan-serangan nu diserangkeun ku Yahudi terhadap Palestina eta kan dulur urang sarua dulur seagama nyeri urang ngan urang mah sebagai rakyat kan teu daya teu upaya kadeuleu ku urang budak ditembakan kadeuleu awewe ditembakan geus menyalahi aturan HAM nu sabenerna mah nyana anu ngahati-hati awas melangkahi HAM nyana nu nabrak kitu bae di nagaranya na kumaha nyana bae nyana polisina di negara teh tah ieu geus kadeuleukeun ku urang teh ditawan mumut negara nu di sisi Palestina ya Yordan ya Mesir kabelah dituna Baghdad belah dituna Iran kabelah di Maroko kabelah di Turki geus puguh Saudi Arabia mana tuh. Karena teu meunang ku Yahudi jeung ku Nasrani ikut campur teu milu lemah jasa kan Islam padahal mun ayo kan pokona perang-perang iya kan tanggung jawab kabehan perang-perang geus kabeh ulah nyana doang wawehan ieu menyana nu teu dahar kuari nu paeh kuari nu ditawan dan lain sebagainya urang sedih neuleuh doang 1 menit 2 menit ka dina selesai ngadahar uduk deui nyate deui hahaha deui urang ayo kumaha deui nyana mah di ditu ngek-ngekan tuh nu masih ditawanan buah dibere dahar bante buah kumaha di jero tawananana masya Allah karim eta dulur urang mah rakyat teu daya teu upaya ieu tanggung jawab negara kumaha Indonesia negara terbesar di dunia Islam terbesar di dunia organisasi Islam terbesar di dunia kau teu memberikan spirit kanyana kirim urang ayo kopral kirim kena parah ka ditu haba kopral ka ditu ayo kirim peduli urang terhadap tanggung jawab agama kulantaran di urang teh dijajah tapi cek penjajah enak aja ntar lu gua perangin telat lu gua bom aju orang bool napan ngelepot ke jero ngantak neangan cara bungkar lo teh sekomo presiden si eta mah artina teu boga wawane
dina bab perang aja nya teu terlatih sakitu ayana bae eta ngaran-ngaran teu terlatih bakos kiai tuh dilatih di pondok pesantren selama 20 tahun 15 tahun kan jadi kiaina tenang ngariung teu dibere berkat tuh kalem bae ngariung dihina kalem bae geus terlatih kiai waktu di pondok nama syakat puasa dan lain sebagainya kuari kamari mah di kiai-kiai kuari mah manghaji tuh biasa bae geus di mamang geus di buya geus di kiai tuh aku sepira julukan bos kitu ieu lah tuh biasa bae coba nu terlatih di pondok pesantren coba nu tadina di universitas sejuk kuari jadi kiai begitu diucapkeun Bapak Kiai Haji Mufti yang terhormat Dokter Andes Jadong tidak terlatih jadi kiai kos gitu temenang teka bawa santri malah walaupun jadi kiai teh di buya-buya isin buat cek Allah ngalain buya aing teh di mama buah aing teh penjahat cek Allah mah geus bodoh sia bae mata takur bae geus terlatih batak jauh perbedaan nu masantren jeung nu teu masantren jauh melung di mana-mana tuh kiai mah disuguhan gelas tok bola lede isin emang aing naon ieu gelas bola lede amat cau nu bola lede atuh hese ngadaharna mbrak-mbrakeun ku nyari di dinya tetep bae kiai mah paling ngadahar ge 5 cau ge genderuwo tah tetap kalem bae geus terlatih disuguhan teh disuguhan atuh kos kitu bae ngaranna geus terlatih coba anu teu terlatih di pondokna oh iya oh biasa kayak susu lain susu nyusu sugan kiai kopi ya boleh susu aya kopi aya es boleh es ge geus masalah ayo pun ngono kopi susu oh gak salah guys itu mah dagang diharap beda pokoknya dia terlatih waktu kos gitu baik biasa baik jadi apa ju ditadiuk udah ker diharap ker ditukang dia perbedaan sepira diuk kiai atau lamun mak di non gara-garana gelas teh ditutupan marah mun kitu bae perbedaan ditutupan yang teu ditutupan gelas du jore embungeun emangnya gelas ngarobah rasa aja henteu mun panas bae sugan ku aya gelas bagus jadi tiis henteu itu mah takabur nah tuh ai kiai nu geus terlatih teu biasa bae bila perlu bernuk ka dinya ya bageula dage ngangon atuh tenang eta kiai terlatih gara untuk berru guys kiai itu terlatih lah eta hayang na dimumule dan kebenarannya na ngamumule atuh masalah urang ngana selalu hayang tah eta ngaranna terlatih presiden ge nu geus terlatih maksudna tentara gitu ieu saat-saat lamun batur nyerang ka urang teh kumaha ayo nyana yang bercerita kepedulian bangsa negara dulur urang di kumaha kapal aya di urang pengki aya di urang kekuatan aya di urang lain di urang bae di berbagai negara konte dijajah make aturan PBB tapi kan geus ribuan dicarita eleh datang ka carita menang datang ka carita eleh deui datang ka carita menang deui ujung-ujungna kuari kan orang teu nyaho kumaha kos gitulah negara dijajah teu merdeka wario lamun misalna urang yo dipersilahkeun ku negara ku presiden hasil musyawarah gebedet untuk membantu tenaga perang ke Palestina. Panglobada orang Cikupa. Bojong ngadenya. Siap, udah daftar. Teu boga pencat, teu boga daun, daftar we. Ditanya emang sia ieu resep jasa teu perang resep. Maksudna kunaon? Daripada di kreditan teu kabayar.
saya ngomandingan di ditu cek dia geus saya lah paeh geus lah yang sekolah datang ka beheung eta aya pelampiasan datang ka ditu kan yangan perawan melulu tah wala yata'alaku bizimati maraqabati bilazar tepatali harta jinayat abid kala ketempuhan abid serta sifat kehambaanana menurut kaul azan wal bisa tuh pugu hirupnya nanage aya nu boga atuh komartan jadi jada mah tepat talikan nazima ketempuhan tanggung jawab teu aya eta mah kebe urusanana sayyid andai kata Zaid seorang abid milik Umar menganiaya Ki Bakar kemudian si abid ku Umar ditebus walau fada tebuslah Ibra sumajana nyana geus ditebus menganiaya kembali eta ge sarua salamahu lil bai' mempersilahkan si Sayyidina untuk dijual mangga pek atau ditebus jadi cek pihak Ki Bakar terbunuh iya abid bawa dek dijual harus menyerahkan mempersilahkan atau cek Umar jangan nanti saya tebus saja mangga baik walau jana sanian qoblal fidai lamun teama eta Ki Zaid seorang abid menganiaya Ki Bakar sameme ditebus geus menganiaya kembali ka batur Khalid wah jadi ieu cilaka ieu mah abid pembunuh berarti di urang lamun nyaritakeun kajahatan geus inggis jasa di urang ieu pembunuh karakter geus loba jasa pembunuh berdarah dingin atuh loba di urang kejahatan narkoba ambalaya kitu keneh termasuk pamalingan timimiti di negara pembobol pengkorupsi kemudian atuh maling nu kahandap geus mah hayam ieu domba segala hewan-hewan motor mobil ambalayah pemalingan di kumaha tanggung jawabna pemerintah terhadap kejahatan seperti eta nyangakeun sadaya-daya nyana nu boga strategina nyana nu boga kekuatan nyana nu nyaho kejahatan nu pohara nu paling vital perzinahan. Waduh, nama perzinahan. Geus saya ngomong. Mantap kadang-kadang masih turun azab bae. Urang kakarak ge sabaraha minggu mah teu hujan. Panas luar biasa. Sok rarempan. Bab nu nyieun bedu ka Allah na loba jasa. Tenarurut keaturan Al-Quranul Karim. Taya Zaid ngabunuh Bakar can ditebus geus ngabunuh deui ka Ki Khalid. Nah eta kumaha eta? Walau janasanian munjana menganiaya kedua kali qoblal pidai memeh ditebus ba'au fihi jual ku Sayyidina untuk dua jinayah atau kaki bakar kene ngan jinayat tentang abdol
au fadahu atawa nebus bil aqalli min qimatihi dengan harga terendah wal arsyain jeung embohan kekuranganana bil qadim bil arsyain. Gitulah cerita tentang keabidan patali jeung perjinayatan walau a'taqahu Allah dan bisawab. Mun ditanya di ilmbur ngaji naon tadi nu kahiji lah aing hese ngadongengkeun anak tama pohara atau pokona ngaji naon teu pohara hese beges pokona mah tanyakeun ka babaturan aing nanya ka babaturan emang tadi ngaji naon teh guruna ge teu kahartieun bangona atuh Masya Allah.